Alhamdulillah para mitra Mang Jaya tiasa neraskeun hanca dongeng nu judulna nyaeta Tarung di Galunggung karya Bapak Tatang KS. Mang Jaya minangka juru dongeng ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Oge mudah-mudahan para wargi salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Mangga nyangak. Dongeng kamari perantos dugi kanali karona sareng Roni dicanak ka Mama Ajengan Daromi. Atuh sakantenan para wargi sadaya nyata Ramana Rona sareng Roni teh dibawa kadinya Mang Suha teh. Tutas Rona nyeritakeun sawajarna lajeng Mama Ajengan Daromi mundu cai atah ka bojona. Nu teu talangke bojona enggal angkat ka pawon kalawan teu sakumaha lila ngasongkeun cai atah tina lumur. Hapunten heula kasadayana mugi ulah geruh teuing ye. Wireh mama kapuntangan tulung ku ieu ku Ki Kemet. Nu maksadna mundut dipanglanongkeun Ki Suha nu nambae kenging kamusibatan. Ku kituna manawi Gusti Nu Maha Suci maparin ridho kalayan ngaijabah kana tarekah mama. Kalayan neda bantosan ti sadayana urang sasarengan munajat. Sangem Ajengan Daromi sasangemna para mitra lalebna kerekawantu alim ulama nu beunghar kuda dasar agama. Atuh jep harita ge sakur nu araya di dinya mah kolot budak awewe lalaki ngadak-ngadak simpe lir ibarat gaang katincak. Tisa kumaha lila tutas Mama Ajengan Daromi ngadua ret socana ngalirik ka anakna Suha. Ret ngalirik ka Ki Kemet oge kaminta kitu deui make ngalirik ka bojona nu nuju ngupahan barudak. Kumaha mama kinten-kintena aya keneh harepan? Tanya minta panasaran. Mama teh ari ngajelaskeun pisan mah kana pasoalan ieu Ki Suha. Dewasa ngajelaskeun bakal kitu bakal kieuna. Ari sabab teu aya bedana diri mama ngaluluhuran kanu maha kawasa. Disebutkeun ku mama kitu bising lain nu hartina melengkung bekas nyalahan. Komo bari mama nyebutkeun baris cager deui mah sarua we jeung ujub takabur. Tadi ge mama mah sakadar cukang lantaran da anu ngersakeun nama angin Gusti Nu Maha Suci. Tah ayeuna kieu bae kiminta bae kadinya ieu cai geura ulas-ulaskeun kana raraheutna. Geus kitu sirahna Jang Suha ceuceuhan. Paler Mama Ajengan Daromi bari ngasongkeun lumur di eusi cai anu kenging ngajian teh. Sakumaha pituduh ti Mama Ajengan Daromi kuminta dijalankeun sakumaha mistina. 2 menit ti harita nyah panon Suha beunta. Giler harita ngareret ka Ajengan Daromi samalah Suha bisa cacarita sanajan pegat-pegat oge. Mama hampura abdi. Alhamdulillahirabbil alamin. Jang Suha insyaallah ku mama dihampura lahir batin. Sawangsuna Jang Suha kudu ngahampura ka mama kalawan muga Jang Suha sing kiat sing sobar kudu tumarima kana naon rupa nu tumiba ka diri Jang Suha dina waktu ieu. Waler Mama Ajengan Daromi leuleuinaker. Ret Suha ngareret deui ka anakna nu masih keneh ting aringhak ceurik sarta cacarita deui ka Ajengan Daromi. Mama ditedak kaweningan galih we ti mama rawuh ti ibu. Abdi teh bade nitipkeun ieu pun anak. Muga diaping we ku atikan ti mawa rawuh ti ibu. Malah manar pun anak duanana janten jalmi nu saroleh tiasa ngalaksanakeun kana kaibadahan. Jep Suha nyaritana jempe ditumbu ku Muhargung
jeung tayohna bekilila beki karasa. Lamun haben ditelak-telak kaayaan waruga Suha matak manglinukeun samalah mah. Ngarasa mang salempangkeun da puguh badan Suha cacadna lain lumayan. Waktu keur Suha hahargungan sed saurang lalaki katelah Mang Adud diuk ngised ngadeuketan Suha. Jang Suha, ieu emang jang. Hampura Mang teh jang, muga jang Suha sing aya dina kakuatan masing cengeng muntang ka pangeran jang. Cek Mang Adud nyaritana di barung kuci mata nyalalangkrung mangwatirkeun kana kaayaan Suha. Kalawan mang sedihkeun ras ka anakna nu geus teu boga indung. Entong borok pikeun diri Mang Adud sanajan nu sejena oge sabagian gede. Loba nu ngarasanineng lamun seug Suha nepi ka hanteuna lantaran sainget nu karnal ka Suha tacan pernah ngadenge pacogregan. Boro-boro jeung nu sejen sanajan jeung pamajikan oge berkah Suha. Anu hartina pikeun hirupna Suha eueuh carekeunana. Eueuh piomongeun batur ku kitu kanu ku kieu ge tetep manehna mah handap asor bae. Ceuk paripaos kanu kitu kanu kieu teh handap asor. Kanu tahapan gede tahapan leutik teu boleh akur. Kana tutulungna rada lumayan geus puguh kanu kapapatenan mah tara kungsi dititah. Gura giru nemongkeun tanda bela sungkawa. Sedeng bojona ajengan Daromi ku harita nuju paparintuangeun ka anakna Suha dipalaresangkan barudak jalanglar. Lain beja lain babasan kasayan bojona ajengan Daromi teh kasaksian pisan kuno araya. Tutulungna lain lumayan nulung kanu butuh nalang kanu susah. Teu kagungan raos hina. Teu ngetang karugelan saestuna kagungan dunya teh dianggo amal ibadah kasasama. Geus karuhan kasuha nu keur nyanangan tunggara mah tunggara badan mindeng pisan nu ka arah tanagana Suha teh munasabah kangge ajengan Daromi sareng garwana rek nulungan atawa mangrawatankeun anak Suha sasat asa kahutangan budi. Samalah harita keneh ajengan Daromi marentahkeun kanu araya babakuna pisan ka Mang Adud. Jeung kaminta perkara Suha kudu buru-buru dijajabkeun ka rumah sakit lantaran ingis teu katulungan jiwana. Atuh harita keneh nu diparentahkeun ku ajengan Daromi teu leleda, teu loba codeka, teu ngalobahkeun carita Suha pada marayang rek dibawa ka rumah sakit. Mireungeuh Suha dipayang guak anakna careurik bari gegeroan ka bapana. Puguh bae keur nu araya di dinya ngarasa mang sedihkeun ku barudak nu reang careurik. Abah, milu Abah, cek Rona jeung Roni mata kabawakeun sedih. Ceprepeh jalu anaki moal ka mamana Abah hidup ge. Rek kadinya heula cenah sakedeung. Cicing ujang mah jeung ibu di dieu nya, engke urang ngaralalau ka balong. Sangem bojona ajengan Daromi ngupah ngapeh ka barudak. Akhirna mah barudak duanana rarepe. Samalah teu kungsi saparapat jam dak dumadak barudak sarare tayohna capek balas careurik. Solongkrong hiji awewe nyolongkrong bari cacarita ka bojona ajengan Daromi. Ibu, hapunten abdi teh teu lami ngadeuheus wireh itu ngantunkeun pun anak anu alit. Nyirung doana we mugi-mugi jang Suha sing enggal damang deui. Hatur nuhun atuh Nyi Noneng, sawangsulna ibu kudu dihampura meuni teu kapiar kapairan cai-cai acan. Ku ngarasa geumpeur ibu teh. Waler bojona ajengan Daromi. Kira wanci asar gurutak ajengan Daromi sumping mulih ngajajabkeun Suha di rumah sakit. Kitu deui Mang Adud katut minta harita maranehna mah ngadon ngadarawung dina golodog. Har geuning amat tos mulih deui kumaha jang Suha teh? Taros bojona. Teu kumaha terus we dirawat di rumah sakit. Harita keneh oge ganjang dipariksa ku dokter. Ari barudakna kamarana jarempe geuning ibuna. Waler ajengan Daromi teras naroskeun anakna Suha. Barudakna mah tadi ge teras maronok rupina mah cararape. Rupi Mang Adud sareng Ki minta ka mana teras marulih kitu amanah.
Itu geuning Ki Adud jeung Ki Minta keur ngadareweung dina golodog. Waler ajeng Andaromi ngalirik keluar. Di jararo atuh Ki Minta, Ki Adud ngadon-ngadareweung dina golodog kitu. Ya sok arungah heula ka dieu. Sangembojo ajeng Andaromi someah naker. Teu kaleket antara Mang Adud jeung Minta arunggah gek dariuk dina kursi. Upami emut kana kitu nama meni asa tebih tina sangkian perkawis jak suha pinangis sareng musibatan sun. Mana putrana aralit kene dibubuh ibuna teu aya deui, ceuk Mang Adud bari ngagebran badan ku kopeahna. Nya kitu Jang Adud, ari perkara bagja atawa cilaka teu bisa dikira-kira atawa disangka-sangka ku urang. Lantaran antara bagja jeung cilaka atawa pernasiban jalma angin Gusti anu uninga. Angin Gusti nu Maha Suci nu uninga kana kajadian-kajadian nu baris tumiba ka diri urang. Nu matak urang kudu eling nya kitu atuh Jang Adud. Ulah rasa maneh urang jag-jag waringkas, ulah rasa maneh hirup keur senang taya kakurang, ulah rasa maneh aing keur jeneng kudu inget bakal aya parobahan. Entong boro anu sejen sadalah diri mama sorangan ge nya kitu teu bisa nangtukeun. Da tadi oge disebutkeun pikeun hirupna sakabeh jalma teu bisa langgeng. Waler ajeng Andaromi satengah mepelingan kanu aya. Kairing mama sun saleresna kitu pisan mengah pangemut abdi oge anu bodo. Cek Mang Adud bari ngeserkeun dompet bako dumeh bojona ajeng Andaromi mayeran cai kopi meni ngebul. Aduh ngarepotkeun teuing atuh ibu. Teu ngarepotkeun Jang Adud pepeurieun opieunna langka. Kopek kadinya diararot meungpeunghaneut. Sangem bojona ajeng Andaromi lajeng calik gedengeun ajeng Andaromi. Mama, ibu mah ditampi atuh ku abdi. Cek Mang Adud kitu deui Minta ngararot cai kopi meni pating suruput bangun anu nikmat teu naker. Alhamdulillahirabbil alamin. Aya kuraos kopi teh ibu. Rupina mah kopi tidak ayo imah benten sareng kopi di urang bau jagong. Pamimana kopi saperos kita sok emut ka patatang ieu lah sareng ka Mang Jaya abdi mah nya teh ka patatang wargina Bapa Kasukarna sareng Mang Jaya tukang dongengna. Ai patatang sareng Pasukarna ahli pangarang muda, pangarang Sunda ari Mang Jaya kana dongeng kana ngaleueut kopi teh meuni anu anjeunna teh. Sajabina kitu teh abdi mah duka kumaha resep ngupingkeun dongeng dah karangan Pasukarna teh. So biasa we sok dipidangkeun ti unggah radio kitu teh. Kitu pawakuna mah ku Mang Jaya disiarkeun teh. Ceuk Mang Adud disambung ku Minta. Bapak tatang KS oge lain pangarang Sunda keneh Mang Adud. Oh eta ge pangarang Sunda keneh. Samaruk mah teu nyaho kitu. Apa sasarangan sareng Bapak Kasukarna samala Bapak tatang KS teh asuhan mantenna. Dupi mama sok ngerasakeun ngadangukeun dongeng ti radio kitu. Jawab Mang Adud terus nanya ka ajeng Andaromi. Keur mama mah Jang Adud. Moal tepi ka teu resep lantaran ngarumasakeun mama mah urang Sunda asli. Sajabana ti kitu lain mama fanatik atawa ngewa kana seni budaya deungeun. Ngan bohongan mama mah teu ngarti. Nu matak pikeun urang ngagulkeun teuing kana seni urang ulah deui teh. Mika ngewa kana seni deungeun teu perlu komo dipoyok mah moal ngeunaheun. Nah kumaha atuh kuduna meureun rek ngaranyakeun ka mama teh nya. Utang tos mama kumaha kadahna atuh. Tah. Tayalian kana seni budaya deungeun ulah dipianti. Kana seni budaya sorangan kudu tanyeurekeun sangkan majuna teh babarengan. Waler mama ajeng Andaromi rada manjangkeun wangkongan. Teu karasa para mitra sadaya waktuna nyerelek.
katungkulkeun kuwangkongan sedang harita geus rek burit. Mama numutkeun ka betah sareng kasono mah anu kalintang namung tumali waktos parantos bade burit sun. Bukituna bade amit mungkur we kalayan diteda ageung hapunten bireh abdi parantos ngarepotkeun ka mama rawuh ka ibu. Ceuk Mang Adud pamitan. Oh, sawangsun mama jeung ibuna ge kudu dihampura ku Jang Adud jeung ku Kiminta. Ngan po mah ulah rek bosen ka mamanya. Aduh, tebih mama kana bosen mah. Tembal Mang Adud meh bareng narangtung kalawan harita keneh tarurun maksudna mah rek baralik sewang-sewangan. Reket bojona ajengan Daromi nutupkeun panto lajeng lebet ka kamar mang nyanakeun anduk sareng piyama. Bade ka jaman ayeuna amana? Oh puguh we ka cai mah. Aya keneh kitu waktuna asar ieu teh waler ajengan Daromi. Aya kene amana mung rada ngalan we ka jamana bilih kabujeng akhir manten. Sabada netepan asar mama ajengan Daromi calik dina kursi. Samia nyesep padudan menibangun anu tumaninah naker. Oh ibuna geus lila barudak teh sararena. Kan tenan tos lami mati kawit mamana angkat jajab ka Jang Suha ka rumah sakit we. Dugi ka ayeuna saurang kitu acan anu lilir-lilir geuninganan. Nyakeun bae. Tong diganggu karunya. Mangkani indungna geus eueuh dikata mah ayeuna bapana meunang ka musibatan. Wayahna we ibuna ulah dipake aral subaha. Ulah ngarasa karurugian kudu meh nyanangan anak batur. Anu saolah-olah urang mah nyieun amal. Komo ieu wajib naker kasebut ngurus budak yatim ngeunaan pisan kana hak dasar agama. Kahijina kitu atuh kaduana urang kahutangan budi ku Suha. Lantaran ku urang remen ka arah tanagana jeung di mana teuing pikeun manehna mabaha kana parentah ti urang teh. Sangem mama ajengan Daromi ngawurukan ka bojona. Kan tenan itu amanah teu kitu ge sawajibna urang kedah tulung tinulungan sareng sasama atuh. Sareng saha deui upami urang teu tulung tinulungan sareng sasama. Kalayan ulah manang jasa, ulah pamrih ku pamuji, ulah manang kelas jeung pangkat. Ulah sapertos Ki Maksum geuning ari kanu paeh rajeun kaleked tampolana teradaek pisan datang. Teu cara kanu maot atawa kanu pupus meuni teu sirikna teh cul kewajiban sorangan. Waler bojona ajengan Daromi rada nyabit-nyabit kanu lian. Ari ibuna eta kawas nu lieur we ari nu paeh jeung nu maot teh apaan pupus teh naon bedana sarua keneh. Sangem ajengan Daromi bari mesem. Mun benten sote cek anggapan Ki Maksum amanah. Ari nu paeh mah jalma nu ketahapan leutik kurang dunyana, ari nu pupus sareng nu maot mah jalma anu tahapan luhur alias jalma aya. Aya kituna ari ibuna. Ye. Jadi lamun kitu carana mah manang kana kaayana namurnya. Leres kitu amanah, waler bojona ajengan Daromi bari imut. Samalah teras ngojengkang ka kamar pengker wireh kadangu barudak tinggereneng taksiran geus nyarari. Teu karasa dina nyerelekna waktu ti minggu ka minggu ti bulan ka bulan meuni asa cikeneh naker. Kitu deui kaayaan Rona jeung Roni. Dirorokna kumaha ajengan Daromi geus narincak kabujang kira-kira geus alumur 14 tahunan. Dina dedeg pangadegna sarua pada jarangkung badag. Dina waktu kiwari antara Rona jeung Roni. Lamun dibandingkeun kana laku lampah aya bedana samalah pikeun Rona kasebut lanceukna Roni. Bedana teh lain deui. Manehna boga adat pangadatan barangasan teu kaup kasinggung perasaan kunulian babari naek darah. Samalah sajabana ti kitu sok daek pirajeunan barang ala kana papelakan batur. Teu sirikna unggal poe aya bae anu ngadu atawa ngadoni ka mama ajengan Daromi.
tina kalakuan Rona. Mengadoni tina sua di ala pepelakan anu ngadu tina perkara papaseaan jeung batur sakampungna. Sedeng Roni salila diroroh ku mama ajengan tepi ka ayeuna tacan pernah kadenge. Itu jeung ieu samalah mah jadi pamujian batur kasaluhureun kasahanapeun teu oleh sopan. Dibubuh maka daek diajar ngalap kana ilmu pibakeleun di dunya rawuh di akhirat. Danyak itu para mitra anu mulia, sanajan sakanungan atawa saturunan oge, sirah oge sok aya bae bedana, awi sadapuran ngetara lantas kabeh rajin aya bengkokna, cau anu sasikat ge tara alus sadayana. Hiji poe bojona ajengan Daromi nyauran Roni nu harita keur ngadeluk belahan suluh di buruan. Ni Roni, cik nyelang heula sakieu sakadieu sakedeung. Sanggem bojona ajengan Daromi ngegentraan ti lawang dapur. Mangga ibu, tema Roni teu kaleked harita keneh gancang nyampeurkeun. Bade aya pikir senaon ibu? Geus anggeus meulehan suluhna? Parantos bu. Lamun geus anggeus wayahna capek-capek ge pangalakeun waluh nu gede. Waluh gede sisi balungbang mangkaning geus kolot naker teh jeung bisi aya nu maling ongkohan. Mangga bu, tema Roni harita keneh ngincit init ka kebon. Barang mengkol pisan dikersakeun Roni make ngareret ka beulah wetan. Rageun sarta panon manco nyidik-nyidik kadua jalma lalaki jeung awewe keur mareuleum jagong. Itu tekang Rona kitu. Gardeng Roni bari tetap merong barang disidik-sidik tetela lancikna gancang ku Roni disampeurkeun samalah ditanya. Rona keur naon di dieu? Tanya Roni leuleuy bari panon ngareret ka budak parawan. Oh katingalna kumaneh keur naon? Tema Rona tegeugna keur. Katingalina mah keur meulem jagong. Nah, atuh geus katingali dewek keur meulem jagong make jeung nanyakeun. Rek naon kitu? Oh, terek naon eta we ditanya sote dume geus aya kana 3 poena eueuh balik-balik. Alah, mika melangting ka di batur mana. Ya. Sepada-pada dewasa ieu na. Iya ikeun kuring mah melang teu melelang ka melang da puguh ka lanceuk, ka teu melangna da geus dewasa. Ngan eta ari kahayang kuring mah lamun rek init-initan teh kudu bebeja heula atuh. Kanu di imah sangkan ulah dedeupeun. Bebeja teuing kolot sorangan lain jeung deui usilan teuing atuh kana urusan batur maneh teh Roni. Ih saleuheung ku kolot sorangan moal matak jadi piomongeun. Narajang ieu sasat ku deungeun. Bari geus pirang-pirang gede jasana ngurusan urang ti leuleutik. Ya jauheun atuh bisa mulang tarima ulah-ulah nyieun piomongeun urang teh. Jeung kudu ngingetkeun indung geus teu boga nu jadi bapak can aya bejana deui. Pikir we ku sorangan sareatna lamun urang duaan teu diampihan ku mama ajengan cangtang tuh bisa segede kieu meureun. Cek Roni nyarita kanu jadi lanceuk tapi pikeun Rona tibatan sadar kalah ka jadi nafsu. Roni, ari aing lanceuk sia lain. Nya lanceuk kuring, nah lanceuk saha atuh? Lamun si lain nyebutkeun lanceuk aing, nah sia kumaha wani ngawawadian ka aing ha? Nah dikira aing teh budak satepak deuleu. Ih Kang Rona, sanajan bari disebutkeun lanceuk ari sakira papataheun mah wajib dipapatahan. Ieu mah kumaha rajeun aya di imah gawe ukur dahar jeung sare. Posen sare ulin kamalinaan. Roni, diri sia nu ngarasa karugian malaban aing ha? Ari rugi mah keur diri kuring mah henteu ngarasa rugi. Boga rasa mangerakeun. Tema Roni bari ngajengket init maksudna rek ngalawalu. Saha teh Kang, rai akang tan piraka? Tanya budak parawan papacangan Rona. Kesebutna mah di akang, ngan adina di gebleg. Jawab Rona ambekeun ngahegak. Amekan ngahegak kadorong ku nada-nada nafsu. Ulah kitu atuh Kang, saya awon ge rai akang sawajibna ditumutkeun sanaos cariosan ti rai oge ari kana pilereseun mah Kang. Ceuk paripaosna ge buruk-buruk papan jati. Hade goreng ge dulur sorangan. Yah,
Pantarakan kudu nurut kana papatah adi make heulaanan. Eueuh ti dituna tak bisa ngaluhuran sirah. Batanakan kudu nurut ka adi, leuwih hade ditampiling we ku akang. Cek Rona asa tambah nafsu kalawan terus ngaleos. Disangka ku papacangan mah rek ngejat ninggalkeun balik. Na atuh waktu Aroni hanyat ti lebak bari manggul waluh, ujug-ujug cepet we ditampiling ku Rona nepi ka waluh nu keur dipanggul teh kuat ti gugurutuk ka lebak deui. Nakunaon ari maneh Rona? Cek Roni bari nyabak pipina. Pontong nyebutkeun kunaon sia? Diwaras sia sekalian ku aing. Keke heula Kang Rona sing sabar. Cek Roni bari ngagiwarkeun badan lantaran Rona boga tujuan rek numbuk dada. Pinter sia. Adaku sia koplok ye. Rona ngagunakeun peureup kenca meni lempeng pisan kana palebah ka kemplong. Ngan untung Roni rikat ngejat gila. Malik meni maksud rek micieun tumbukan nu jadi lawat lanceuk. Ngan dikeresakeun suku Roni ti kudawat kana Jarami. Tina kituna pikeun Roni eueuh deui waktu micieun serangan nu jadi lanceuk temahna puguh ceuli Roni kabeunangan. Cedak. Solonton. Cedak. Palebah gadona ge dipapag deui ku peureup. Dan heak cepet puguh ceuli Roni dihanca. Malah disusul deui palebah beungeut anu kenca dipeupeuh satakerna atuh bru Roni rubuh tayohna ngarasa lieur. Tina kituna amarah Rona kawas lain kanu jadi adi. Sasat Roni keur ngudupung teh malah rek ditingang ku batu cadas. Ngan hadena kaburu dikenyang leungeunna ku papacanganana. Kang Rona sing emut namanya kala meni kabina-bina teuing sapertosane karai bae. Upami akang moal aya ras-rasan sawios urang putus wae kahadean teh sareng abdi teh. Cek papacangan Rona ngelingan. Atuh dasar nu teu gemas humayu pisan kalanceuk teh. Nami sari lah urang balik. Keuna antep si koplok masih ngacoprak sugan digemrong wae ku sireum tetaman. Cek Rona Malik sarta ngabeng beos dituturkeun ku papacanganana. Heuleut sawatara menit kulisik Roni ngulisik sarta jung nangtung bari ngarampa beungeut kuat kaok barareuh. Astagfirullahalazim. Nah ayaku teh sangka tekad nu jadi lanceuk. Ipis iman karanyingan setan kawas nu tara diwarah wae ku kolot. Nu jadi adi mah bener-bener mepelingan sotentan aning nyaah ka lanceuk. Tapi sabalikna nu jadi lanceuk salah tampa. Nu asih dipulang sengit. Cek gerendeng Roni bari ngalieu ka tukang ras kana waluh. Tina kituna Roni kalebak deui nyokot waluh lantaran bisi katanyaan ku nunita ongkohan geus lilanaker. Teu sakumaha lila di jalan Roni geus tepi ka bumina ajengan Daromi. Kasampak bojona ajengan Daromi nuju ngentepan suluh. Yos atuh bu, ku abdi urang entepkeun. Cek Roni bari ngecagkeun waluh dina golodog. Ih, geuning Roni meni teu karewet jolna. Kumaha waluh teh aya ni? Aya ieu bu, ieu. Jawab Roni bari nuduhkeun waluh dina golodog. Tuh nya cek ibu ge geus kolot puguh ge waluh teh. Leres bu, teh Roni nyaritana bari tungku sama lajeng nyabakan pipi sagala. Taksiran beuki lila beuki karasa tapak ditampiling ku lanceukna. Ari Roni kunaon nyabakan we pipi jeung katinggalina pipi siga nu bareuh? Taros bojona ajengan Daromi neuteub ka Roni. Teu kunaon bu. Bohong teu kunaon geuning eta meni barareuh. Labuh atawa gelut ieu teh? Gelut sareng saha ari ibu? Di mana me abdi bade hanyar ti lebak kaleresan ti kosewat biresieun ku Bagong lumpat. Meh we abdi teh cilaka disuruk si Hung Bagong bu. Cek Roni dadakuna mah manehna teu nyaritakeun sabalakana kajadian-kajadian nu tumiba nyaeta waktu tarung jeung lanceukna teh. Sisinarieun make aya Bagong sagala. Da ibu mah berkah can kawenehan mangihan Bagong ti baheula oge ni. Rupina mah Bagong udah ganti tajul bu.
Bisa jadi lamun Bagong udah ganti tajur mah sakit ge bagja keneh henteu disuduk. Nambah waktu sakalian ke dapur urang kokolahkeun. Sanggeus bojona ajengan Daromi teras lebet ka pawon dituturkeun ku Roni manggul walu. 2 poe ti saentasna kajadian Roni jeung Rona pasea di kebon. Isukna sabada lohor bojona ajengan Daromi emuteun ka Rona. Ari ibu bet inget we karona geus aya kana 5 poena eueuh balik-balik sugan aya bejana ka mana lanceuk maneh teh atuh ni. Manawi teh aya wartos-wartos acan Bu. Samalih ka urang girang mah kantos ditataroskeun ku abdi teh namung waleh saurang teh aya nu uningaeun geuning. Jawab Roni tetep ngilungan anu jadi lanceukna. Heueuh nya lah. Kamana toloh heor pisan budak teh atunya sedengkeun kolot malah teu boleh manghariwangkeun. Leung initna ti imah kuli onaman makadayeuh. Narajang ado nu trak atrok ka kapangampungan. Nya kapangampungan mangkaning di pakampungan teh keur mejeuna werit rea begal jeung bangsat. Sanggem bojona ajengan Daromi tetep melangkeun karona. Wah, bari nage dipikeun melang teuing da geus nincak dewasa ieu ibuna. Tempas ti mama ajengan Daromi bari ngarongkong nyokot dompet bako. Leres ari tos dewasa teh mah amanah. Satu melang nage atuh nu angkat ti rorompok ke kumaha lamun si Rona meunang kecelakaan diparengkeun. Ramana mulih ti rumah sakit teh moal teu urang ninahakeun meureun. Rek nganahakeun kumaha ari ibuna. Nah si Rona teh budak kamari sore gitu. Sidik budak geus dewasa, bari jeung ingkahna ge teu beja teu bewara. Sakituna deui. Keun bae lah dipikiran teuing barina oge. Reka ditu reka dieu ge mangsa bodoh asal aya dina kasalametan nu penting mah. Waler ajengan Daromi disarengan nyesep padudan meuni melenyun satuluyna disambung ku Roni. Manawi kieu ama ibu di dinten kamari keneh sim abdi teh bade cumarios ka amarabuh ka ibu namung kabujeng kahihilapkeun. Ta ayeuna kaleresan ibu nyungit-nyungit perkawis pun lanceuk. Sanggem cohagna mah asa diemutan atau nepi di jalanan. Sim abdi aya maksad bade mapaikeun pun lanceuk maneh aya wewengan. Tumali kitu panuhun ka amarabuh ka ibu. Kawidian teu kawidian abdi bade maksa we maluru pun lanceuk. Manawi Allah marengkeun tiasa kapendak deui. Cek Roni keukeuh peuteukeuh rek mapaikeun lanceukna. Sok sanajan tas ngaranapan tinakan tinu jadi lanceukna oge. Kumaha? Pangdenge ibu teh rek mapaikeun lanceuk maneh? Taros bojona ajengan Daromi neuteub beungeut Roni. Leres pisan ibu. Jawab Roni nyaritana lentong. Eta aku penggalih amanah kawidian Roni mapaikeun lanceukna. Bojona ajengan Daromi ngalirik. Ari keur ama mah yeuh ngajurungkeun moal nitah oge moal. Ari sakira untupan onaman mah daya halanganana. Ngan dina teu kapanggihna sajero sakitu poe omat ulah teu ka dieu deui. Ulah kieu nu diteangan teu kapanggih nu neangan ngalelep pleng les pleng kuraleng teu beja-beja teu mol-mol. Temahna mah keur urang duaan ngarasa melangku 2 ku 3. Eta kira-kira na Roni nu untupan neangan nu jadi lanceuk. Sanggem ajengan Daromi. Bade dicobi-cobi wae ama manawi dikeresakeun ku Gusti Nu Maha Suci. Tiasa patepang. Sakalina ti kitu pamugi ditedapi doana bae ti ama rawuh ti ibu. Sajabina parang tepang teh diwuwuh aya dina kawilujengan. Jawab Roni boga niat rek neangan nu jadi lanceuk. Ya teu naon ari boga niat mah tan wane mikanya jeung bumela kanu jadi lanceuk. Kalawan ku ama didoakeun pisan masing aya dina kasalametan. Diwuwuh sing panggih. Ari maksud mapaikeun teh iraha jang Roni teh. Sanggem ajengan Daromi. Manawi teu aya pamengan mah kalayan diparengkeun ku Gusti Nu Maha Suci. Kahoyong mah dinten enjing ama. Rek isukan heug ku ama moal burung didoakeun.
ngan omat lamun geus sakitu poe eueuh bae raratanana ulah terus amprud-amprudan kajeun balik dewe ka dieu nya sanggem ajengan Daromi sasahat naker kantenan ama moal ka mana-mana nyawangsul ari sanes ka dieu mah temal Roni teu loba ngawangkong deui teu loba wangkongan sejen lantaran asa kapegat ku waktu geus nincak kawan Cimagrin. Kulantaran geus jadi kagiliran pikir para mitra, hapunten, geus jadi kagiligan pikir. Isukna Roni sabada amitan ka ajengan Daromi jeung kabojona leos init bari teu puguh nu dijugjug. Lantaran padumukan nu jadi lanceuk duka di mana duka di mendi. Ngan ieu mah ceuk pikir Roni susuganan. Diparengkeun aya raratanana tinu sejen. Lumampahna Roni ku harita asa beuki kadalon-dalon ceuk cohagna mah lemur nu singkur disusud. Unggal padesaan kasaba samalah make los-los ka daerah wewengkon Garut. Geus aya kana 2-3 poena can manggih keneh raratan batan tepung anggur ngarasaripuh. Antukna regroni eureun ngadon reureuh bari ngiuhan hanapeun tangkal kiara gede. Ya Allah, ya Robi. Cenah ceuk Roni diuk dina sisi kuta hanapeun tangkal kiara sarta gegerendengan sorangan. Nuhun Gusti pamugi pun lanceuk di paparincang emutanana. Mugi aya dina kasolehan ulah dugi kagungan emutan katalanyuran. Cek gerendengna Roni bari jung cengkat deui samalah teu mikirkeun kana ripuh balas leuleumpangan. Sakitu poe terus kebat nu teu bisa kacaturkeun ka mana losna. Tuna kaayaan Roni nu keur lumampah ka dalon-dalon. Caturkeun hiji pilemuran kadenge sora jalma tinggerendeng ti jero imah siga aya nu keur disawalakeun. Samalah beuki lila asa beuki hoghag sora lalaki jeung sora awewe. Dari geus kieu kumaha kabuktianana ieu kumaha pipeuteun mah ieu. Nah moal matak jadi wirang di kolong catang lamun si Mimin digunasika dirina. Saha nu era? Saha nu wirang? Jeung saha nu baris nyangrah karugi anjing? Saleuheung weus lamun cucungik lalakina katangkep. Kacerak daleg atawa boga pikiran alus baralik di ka dieu. Ceuk hiji budak jajaka satengah gegelendeng ka indungna. Nya eta mah atuh alah sugan emak teh da budakna bener. Da nyaritana mah rek ulin kasitu bagendit bari moal lila cenah. Temal indungna bari ngaharu. Yah, rumah eta meureun mama kabita ku basa-basana amis alah batan ti madu. Kudu boga curiga atuh mak, udah matelin budak. Sok rajin aya bejana budak parawan digunasita kahormatanana. Ieu teh hiji tanah kolotna antepan teuing kurang ngaping. Eta cenah manusia geblegna we di mana lemurna atuh pa lemur matuh karang pamidanganna teh mah. Duka teuing ari lemur matuh nama da mage can barang tanya atuh. Ieu kolot atas sasar pisan. Ayeuna mah kieu mah. Poe ieu kuring pasti rek nyusul-nyusul. Pokona mah rek miang ti imah. Rek nyusud manusia burung dah. Wah ngapak mega nurus bumi lah sugan. Cek anakna boga niat rek neangan anu mawa adina. Syukur atuh ari maneh boga niat neangan mah. Ngan omat di mana parang patepung ulah nyieun tindakan kekerasan. Lamun bisa mah dileleuyan sangkan caina herang laukna beunang. Nu artina pada salamet. Cek indungna sasahat lantaran anakna boga pangadatan keras. Ari perkara kitu kieu mah tergantung mah kuring we malah. Alah sadareun wae duanana dibawa balik pasti salamet walagri badana. Tapi lamun teu sadar keur kuring moal mere omer kanu bantangol ari kumangke we jadina malah. Temal anakna bari reketek nalikeun tali badog kana cangkengna. Geus kitu gejlig turun ti imah sarta ngagedig init nu maksudna rek neangan nu jadi adi. Beuki lila beuki jauh lumampahna eta budak bujang teh teu dicaturkeun di jalana. Cek paribasana jauh teu burung cunuk angang teu burung datang. Nyaho-nyaho geus anyog ka hiji tempat nu jauh ka ditu ka dieu sasap di tepi sisi pagunungan.
budak bujang teh ngaraneg di barungku amekan ngahegak lantaran nyorang jalan nu nanyak cenah nu disebut Pasir Nini. Ya Pasir Nini teh ya dina suku Gunung Tanggal Talaga Bodas bawahan Garut. Dina kitu ujug-ujug ngaranyug dume harita ngareret kabelah kidul sisi kebon jagong mireng hiji jajaka keur Cinutrung taksiran keur ngareurekeun capek. Lah kadalah siga-siga nama itu mangkeluk lalakina teh. Tapi ari si Mimina ka mana geuning eueuh? Palang siang dipiceun di leuweung taku si gebeleg teh. Hayang nyawa sia ku aing rek didatangan lah. Moal sabaraha tanagana, moal sabaraha kakab ikana lah. Senajan tangtungan salureun ti aing da moal ditarajean sia lah. Moal ngengken wawanen, moal nguyang pangabisa. Di mana nyen tindakan ditiru ku gengerongna ku aing. Gerenang budak bujang terus ngagedig nyamperkeun kanu keur Cinutrung, samalah nu disamperkeun mah harita ge melenguk siga aya nu dipikiran. Puguh we euy kaduhung mah teu heula lur. Temana hanya ka anu aya sakitu dali tong dipake susah tong dipake uleung jentu da moal abah kalis ku kitu leuwih hade wak cabalaka sia. Cek eta budak bujang bari ngajega hareupeun anu Cinutrung. Atuh reta ngah samalah terus nangtung tidinya sed mundur salengkah da puguh dada jeung dada teh meh antel. Montong mundur baraya sok sumawana boga tekad gejat sia da moal burung kaudag sia ku kami. Sok gerawak cabalaka nu sajujur-jujurna. Lamun urang pada hayang salamet sia pokna deui eta budak bujang bari panon tetep mureleng. Horeng para wargi sadaya nu harita disamperkeun ku eta budak bujang teh tayalian Roni nu keur neneangan lanceukna. Pok Roni nyarita bari siga anu tengoh siga setengah bengong boy para mitra. Laki dulur sim kuring ngadenge basa-basa tiki dulur kitu asa-asa kudu wak cabalaka ngarah pada salamet. Oh bener pisan jawab eta budak bujang tegegnaker. Ari kudu diwak cabalakeurkeun mah ku sim kuring teh tina urusan naon ki dulur? Tanya Roni tetep ngerasa heran. Tong make nalik nanya. Baraya sameme nanyakeun jawab heula pertanyaan ti dewek. Puguh hari kitu mah keurengan keur sim kuring bingung ngajawabna lantaran pertanyaan ti dulur sama sakali teu asup kana pikiran. Lamun ku dewek dicaritakeun narek dijawab saterabasna ku anjeun. Ari sakira kaharti mah ku sim kuring asa piraku sageui jelema nanyakeun teu dijawab onaman mah asal pertanyaan anu baris kaharti ku diri sim kuring. Jawab Roni nyaritana tata. Siling apal ka dewek? Pokna eta bujak bujang teh ngamimitian ngaluarkeun basa-basa rada kasar. Moal kuring jadi bengong lamun geus apal ka anjeun. Jawab Roni saujratna. Tong pura-pura sagala sia. Pan ieu pisan nu kasebutna lanceukna si Wiwi. Cek eta budak bujang bari nepakan dada sorangan. Lanceuk Wiwi. Roni ngahulang. Montong nemongkeun kawas manusia jujur si lain sia. Leuwih hade balaka lamun hayang pada salamet. Di mana dipernahkeun adi dewek anu kasebut si Wiwi, Keke dulur. Heula. Ari anjeun bener-bener nyarita jeung kuring teh. Nah kumaha ieu teh? Sugan dewek teh manusia gebleg make nanyakeun nyarita bener hendeuna. Rumah sasilaing ngiwat adi deweknya. Sumpah demi Allah demi Rasulullah bororah miwat adi anjeun tepung jeung anjeun ge kakara ayeuna. Sidik-sidik atuh bisi anjeun kasamaran kana rupa kuring atawa aya nu sarimag jeung rupa kuring. Ceuk Roni rada mapatahan. Mata dewek masih bengras ya. Tong boro-boro barang deuleu saseret salengkah dua lengkah sanajan aya kana ratusna lengkah ge. Mata dewek moal salah deuleuan sia. Ayeuna mah kieu. Cek dewek tadi geus dicaritakeun. Leuwih hade wak cabalaka ngarah pada salamet. Di mana ditempatkeun adi dewek nu ngaran si Wiwi. Jeung lamun bener-bener silaing mikah hayang ka adi dewek, naam ayeuna urang baleng. Urang bareng balik ke tempat dewek, bari adi dewek ka bawah sakalian. Bisi hayang terus dikawinkeun, moal burung dikawinkeun ku dewek oge. Asal silaing bener-bener rek mikahnya ka adi dewek.
Temal eta budak bujang tetap boga sangka yen Roni dituduh niwat adina. Laki dulur. Tenangkeun lah pikiran urang duaan. Urang ulah gurung gusuh boga timburu. Ulah gancang-gancang sumangka bisi ngajadikeun kaduhung keur diri urang duaan. Taina kuring rek tumanya kaki dulur. Kumaha kira-kirana? Lamun kuring ngajawab henteu nyaho. Tanya Roni tetap tenang. Ya taya halangan ana silaing nyebutkeun teu nyaho. Kalawan teu bisa ngabuktikeun diri adi dewek. Ngan wayahna poe ieu urang pada balitungan. Balitungan pati lamun bener-bener silaing teu rumasa ngagubug atawa nyulik adi dewek. Ai tina perkara balitungan pati mah keur kuring teu bisa nantukeun sabab soal pati angin pangeran nu ngatur. Montong nyabit-nyabit urusan pangeran sia. Da aing mah lain rek ngadu masalah pangeran. Masalah silaing kudu ngajelaskeun di mana ayana di dewek sia. Lamun kuring teh nyaho jeung teu rumasa mawa adi anjeun? Tanya Roni siga nu kabawa naik darah. Pinasti urang jojoh patutunggalan jeung dewek. Sakira anjeun untupan onaman mah nang dosa kuring di mana diri kuring ngabanusan taya halanganana. Temah Roni nimulkeun kategangan dumeh tetep disangka mawa budak parawan. Mulai kapanasaran diri silaing ngababatang di ieu tempat. Keur kuring mah taya geusan kapanasaran. Tega kana pati? Bagja cilaka jeung pegatna pati. Lain kuring nu ngatur nyatana angin Gusti Nu Maha Suci. Geura samat inung bapa silaing. Teu kudu dititah ku anjeun perkara inung jeung bapa geus kasebut. Anu kasebut pangeran lahir wajib ku kuring disamat dipenta karamat sapaatna. Hayang ku dampaleungeun si hayang ku bedog. Keur kuring eueuh ka hayang jeung moal usul. Tergantung kari kumaha pateka dan sampean. Rasakeun sageutin teh si Sidarja ieu. Ieu Sidarja ya gitikan Sidarja ku tulang beung sia. Cek eta budak bujang nu katelah darja ngayakeun tindakan munggaran rek ngabinti beungeut Roni. Puguh we lamun segeroni eleh rikat moal teu uleng lantaran gitikan ti darja teh lain lalaworakeun. Keur darja ngarasa kadeueul harita nu lain lumayan tindakan munggaran nyamos sakur mapag angin tina kituna tamah nafsu. Manehna teu ngalobakeun micieun waktu sabrut narajang bari ngagunakeun gempuran peureub nu rosa lempeng pisan kana dada Roni. Gilak Roni ngagilakeun badan micieun serangan ti pihak lawan. Rengkong jeleng darja ngajaul bari dampal suku digunakeun rek ngajejek tak-tak Roni, tapi weleh serangan ti darja geus kaopat kalina can bisa ngahasilkeun. Corelat Roni ngacorelat kabelah kenca lantaran mireungeuh peureub lawan nyemuk rek ngagempur sirah gilek seak. Waktu ieu Roni kakarangayakeun perlawanan bari peureub buleud rek ngagempur beungeut pihak lawan teh ngan hanya ka waktosna see pramitra. Uwi ka dieu we heula dongeng enteng nu judulna nyaeta Tarung di Galunggung karya Bapak Tatang KS.